Bismillah, sapertos biasa tabu satu siang abi pamitan widi ka caroge abi kanggo angkat ngaulang ka sakola dinia. Lajeng di dia abi mapah kalayan ngajungjung amanah, di dia abi mung nyandak buku sareng mukena. Janten kieu rutinitas abi mah baraya sederhana pisanan. Sok sanaos sederhana dina setiap langkahna abi nitipkeun doa, mugia janten amal jariah, mugi Allah nampi sareng mugi Allah ngiatkeun abi dugi ka akhir. Amin. Masya Allah pisanan ninggal murang kali teh energina luar biasa sok sanaos atau siang tapi aranjeunana tetep semangat. Dugi kana waktosna asar, stop sadaya kegiatan di dieu murang kali persiapan kanggo berjamaah asar. Alhamdulillah kegiatan diniah atos rengse, ayeuna waktosna uih sasarengan di dieu oge abi lajeng ngiring uih. Waktos magrib sumping kegiatan teh acan liren di dieu abi sapertos biasa ngawurukan ngaos magrib dugikeun kana waktosna isya. Di lajeng tabu dalapan wungina jadwal anu paling dipioskeun di dieu abi ngiring ngaos anu ngawurukna caroge ieu mah etang-etang ngauwihan di zaman masantren. Alhamdulillah pisanan masih dipasihan kesempatan sapertoskeun kieu rupina dicekapkeun sakieu wae ti abi teu kenging bosen-bosen ya baraya hatur nuhun.